Nu namina saum teh ditinjau tina fikih tina syariat fikih keur ngukur sah sareng batal. Nu dibahasna teh ngeunaan syarat, rukun, wajib, wajibna teras matak ngabatalkeunana eta mah fikih dibahas. Aya deui ditinggal tina akhlak saumna, tina ilmu akhlakna. Ta ieu mah keur ngukur naon? Ngukur aya pahalaan teu lah kitu. Ieu mah kenetna nu dibahasna teh nyata ngeunaan ngajaga hawa nafsu. Jadi nu dimaksud saum teh dawuh Imam Ghazali anjeun ulah nyangka yen nu ngaranna saum teh nyaeta sekadar nahan lapar sareng dahaga unggul teu kitu. Bal tamamu siam bikapil jawari, tapi sampurna saum teh kunahan anggota badan utamina anu tujuh teh. Naon nu tujuh teh? Soca, cepil, mulut, panangan, perut, parji, sareng sampean. Tah ku ilmu akhlak mah udar puasa teh eta nu dibahas dengan saukur nahan lapar tapi soca dijaga, cepil dijaga, panangan dijaga, perut sareng kemaluan sareng sampean. Oh berarti upami ditinggalna tina akhlakna mah gitu, tina ilmu akhlakna gitu. Jalma anu puasa tapi masih kena resep ungkag ingking amanah nu teu aya manfaatna gitu. Eta teh can puasa. Mawi para ulama teh ngagolongkeun puasa teh sakurang-kurangna aya 3 derajat. Aya puasa awam, aya puasa khusus, aya puasa khususil khusus. Ada puasa awam nu kumaha jigana model urang puasana teh nembe tiasa ngajaga lapar sareng dahaga. Tapi ngobrolna teh dijaga kamana-mana ngabokongna aya adat-adatan keur puasa aya. Tunggal tenggel kok ta urang teh dikapungkur puasa teh gitu. Sing aya cita-cita hoyong ningkatkeun level puasa urang gitu. Ulah dina puasa awam wae ngan saukur nu ditahanna teh lapar sareng haus gitu. Tapi soca henteu ditahan. Jeung deui dikersakeun dina bulan Ramadan mah tayangan-tayangan dina televisi teh nungtut naon ngadadak pikareseukeun gitu wa. Jadi urang mah namanya puasa awam gitu. Tah ada puasa khusus mah dipuasakeun. Di puasa khususil khusus ieu mah puasana jalmi anu para nabi setiap saat. Bahkan puasa Ramadan teh jadi rukun Islam. Jadi ciri kaislaman aya jeung teu kaislaman teh dina ieu Ramadan. Ulah jiga dina lagu batur sahur ngilu sahur. Batur buka ngilu buka. Di berang batur puasa manehna jajan samangka. Di peting batur taraweh manehna cenah kulegapeun.